Kasagaran awak teh nama euy, geus cager nama. Pina kamari ditunda euy, jatah saha nu meunang kamari euy? Ngalawan si Baron kudu kuat aing ieu. Aing kabogo aing ka mana atuh? Ka dieu euy. Aing mah dia gablek duit. Kalau nyita ngarantau aing. Ji. Teu jelema. Saha aing kira deuleu eta ieu. Excuse me, sir. Ya. Naon ya? He's from Kampung Pajagan. Oh nya, Pajagan calik. Oh, calik. yes. Thank you. Calik ya, enggak apa-apa, Mister. I'm sorry, sir. What is this Kampung Pajagan? Yes. Iya Pajagan. Yes. Thank you. You speak English? Linggis. No. English. You speak. Ngomong. Yes. Aing kan tadi ge ngomong beureun. Speak English. Bae ngomong aya. Look it is. You speak. Is this in ngomong. Manya aing ngomongna euy. Biar aing ge. Kadi terek naon. Aing bingung euy si bos jago Inggrisna ya. Aduh. You speak English. Ngerti aing teu ngarti siapa naon goblok. Ada Sunda tiasa tuh, Kang. Sia teh kehet da tadi atuh ngabangun situ bisa Sunda mah. Kemana? Mun Pajagan abdi. Sia mah naon? Pan abdi teh janten wasit di dieu teh MMA final cenah saurna. Oh iya wasit anu bayaran teh Nya ti Amerika abdi. rupa-rupa mah kos gembel lain kos Nu kieu ieu pakar mah nu kieu. lain arek yang tempat naon? Eta ngadu MMA. Oh, dia kayak kurang bicara ka ditu. Di belah mana? Belah legok. Legok. Orang kayak kieu patokananya maju, mundur, Cantik. cantik mah agu atuh eta mah. Maju, mundur, belok ke kiri, kayak belah kede we ta mengkol deui. Belah kede. Ka kede kudu kitu tang ke mengkolna. Antel aing keur larungsing ieu si makat. Musingkeun dewek wae. Makat asya kitu. Pak. Ayo wae teh larungsing ieu. Pertandingan MMA bos aing meunang mah nya kira-kira euy. Mana kabar di bos teh ka mana nya euy. Aing mah. Tapi aing teh keur bingung euy budah gulana ieu teh aing aduh. Nonton moal ya ayeuna ieu. Kira nonton lah, paling kira ada sorean ieu. Berenang si bos. Aing pikir-pikir sekolah sehari ini aing cantik. Hah? Cager? What? Wis bolak-balik? Maksudnya naon? What's happened balik-balik? Bolak-balik ka mana? No. I don't tengarci. You ngalengkah ka mana? Pakenca. Arek ka mana? Amang teh arek ka mana? Abdi teh bade ka lokasi MMA. Itu atuh tadi ngawangkong tengah. Bila di Inggris kan. Bolak-balik naon atuh eta? Tadi anu ngabejaan cenah patokana cenah ke kalgok paling serada legok cenah maju mundur belok ka kede cenah kitu. Ayo di naon atuh di Abdi teh wasit panggilan ti Inggris dulu. Shit. Kan lami calan ieu misro di Ciseeng abdi teh. Oh, gitu. Oh. Ke lurus. Lurus ke belok.
kekenca. Kenca. Heeh. Oh. Kakek dia mah salah eta mah wadul. Nah, kayak di ditu aya lapanganna. Oh iya, aya. Pan ieu pemainna. Oh iya pemain aya. Ya dong. Sugan teh enyi menang moe. Joget patat kawat pulang besi, Mang. Nutur nuhun. Siap. Lieur anjir mah. Oh eta geuning tempatna aduh aing di garawean di jelema teh. Oh aing tanding bae gawean. Anjir. Ieu ring pos kandang hayam dewek mah. Ieu di Inggris mah aduh geus kena ieu pasal ya aduh. Uyuhan meureun MMA teh ieu mah bener araraneh jelemaana jeung tempatna ieu teu layak euy. Dah. Ripuh latihan. Aing teh semangat MMA teh final sagelangeuna teh. Hayang beb aing eueuh nelpon acan. Coba orang telepon coba. Halo bebeb. Kamana kamu teh eueuh ka dieu? Aku teh pan ayeuna final meureun. Mau keur sibuk? Ih, yang teh semangat deh kamu mah. Keur naon? Oh, kan ayeuna ngelawan si Baron. Oh no. Kumaha ngalahkeun si Baron kumaha? Oh, sieun ku indungna. Oh, siap beb. Iya, tenanan. Oh, sieun ku indungna heuh nya. Oke lah pokoknya mah keur tarung. Nya doakeun nya. Ya, cinta. Gemes deh. Bikin bogoh we ka kamu teh da. Dah. Bos, anak IP obrolan bos, juga bos, jadi bos. Ngobrol naon sih teh? Korek itu, korek itu. Bos, bawa korek bos, sekarang bos, Mau jadi atuh. Lain ke bos, Urang paling bisa ngadukung, lainnya terakhir bos, Terakhir. Bos. Ya ka mana emang sih? Kukolot kita ngarantau, pada ngajada gue di rumah, cenah mian sih ngarantau ka ditu, cenah. Bumi. Nah, aing itu bisa ngalarang hari gitu masih. Tuh sugan ya, sukses itu nggak sukses kayak ajakan aing. Insya Allah. Ari sia emang arek ngarantau ka mana, Joy? Berarti ngarantau ke Kalimantan, bos. Boy? Kalimantan. Berarti lo bapak potongan sia di ditu. Temen dewek di ditu. Kan mantan Kalimantan kan, Nam? Wah. Tapi si Kalimantan. Bisa ya. Ditu teh urang teh rek milu jeung mamang, bos, gawe teh euy. Ngomong sia gawe kana naon di ditu? Itu jadi pengepul, sia bos gede di ditu teh. Wah, boy, berarti sia teh alona bosnya. Bos. Kayaklah pengepul naon yang ngomong-ngomong. Pengepul tutut. Mungkin ngalah tutut cenah di ditu teh. Tapi hari pengepul mah sanajan tutut ini gede duitna. Lumayan. Lain bos. Emang teh mulai jam berapa itu? Ayeuna sia. Ih, Marana ieu petarung teh aing mah geus burit ieu teh. Oh, itu geuninganan. Bos lah, menang lah. Yakin ieu mah ya. Assalamualaikum. Barislah kadinya tungguan. Marana aya sarieun lang aing. Kan aya petarung hiji deui. Layarna. Mana ya, Joy? Iya. Kan dululah. Tah, itu hiji deui ning si Enye Alot. Gaya-gaya nama kos geus
Thailandan. Bro. Sebulajan. Geus bro tungguan heula. Yo lilan bukan serta di dieu mah lalam hai Oke, Wilujeng Sonten sadayana urang saksikan ieu final antara Baron jeung Baron. Ayo. Adil. Jadi, wih, tahan. Tahan. Jadi peraturanna ulah pajenggut-jenggut, ulah pacakar-cakar, ulah pahitut-hitut teh. Cium-cium. Ulah komo eta bahaya. Tah ayeuna mah sok salaman heula. Sing bener. Jiwa petarung lain di dieu. Oh. Tunggu satu sit. Oke, kajur. Baron. Tahan. Baru aja. Takkan dua sama kelek. Kajur heula. Bos, jurus eta tuh kiber. Oh, bener. Ronde keduanya. Dari sia. Tuh lain dansa. Tahan. Kata ulah aduh. Kabur wae sit. Ayo bura-bura. Aduh. Bos saya tuh bos. Kumaha sanggup kene? Sanggup. Oh, oke siap. Bisa dilanjut ya? Aing mah kudu make jurus teh si Bebeb aing ieu. Makan si Baron. Aduh. Licik wah teman Tengah. Jadi pemenangnya Sardo. Aduh bos, ele aing maning aduh. Jadi naon ya hadiahna? Hadiahna engkenya isukan mobil. Mobil. Oh. Waduh aing hanyakal jo. Di bungkusan kene pokoknya namanya. Kayak di panitia tinggal dicanak. Juara dua Bana Hungkul. Oh, tenan lah. Lumayan. Oke. Pae nama sok lah. Salaman heula. Itu. Oke, siap. Aduh.
Gening bos, live pertandingan MMA teh bos, aduh, mana tuh? Bisa kena ditipu aing ku si Ken Sardun eta aduh. Lain mana nyaut pisahnya tak? Nyamun didinya kelemahan. Sia bawa bebeja. Goblok, mana aing nya kenapa bebeja ah? Oh nyaho aing nu nyahun kelemahan aing hiji deui saorang. Si Ica. Oh si Kedo, kan mah hianat Oh, banget. pan si eta deket aja jeung si Sardun aya nama. Hianat si Anyel. Aduh. Ulah yang bisa lebih lah bos ah. Lae lah. Bos, nama kitu yang berendah, urang ge sekalian pamit itu euy. Sia mangkat iraha gerah. Ayeuna kadang deui teh mamang bin teleponan we geus nungguan di imah itu. Teu genah pan aya lihat ini. Oh, pokoknya aing nitip pesan we heuh. Di lemur batur sing bisa jaga diri, sing bisa mawa diri. Pokoknya inget pepatah Sunda. Nya, Siap bos, sing jujur hirup mah pokoknya mah meskipun si Adi di asalna preman, ulah di ditu mah ulah kudu hirup bener. Nah, siap bos. Ah, Berarti didinya didek ngaremankan berarti. ya paling aing ngarekrut anak buah anyar engke. Baiklah, bos ah. Ya. Udah bos ya. Apa nama? Kurang Semangat balik lah. Kurang balik ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya pantengin terus channel Budak Sunda. Tong hilap, like, comment, and subscribe. Terus dukung channel Budak Sunda. Budak Sunda. Ada bisa.